Tah nih. Iya, sareh teh di teh teh. Syukur we aya. Teh ieu naon make ulah-ala di kebun saya kieu. Tanggal ieu hiji. Atuh mentah heula naon-naon ge. Mungkin ka. Tadi kudu nage nyuhkeun. Kapan eueuh atuh sia teh ku aing dilemes. Ka imah Kapan teh nyaho imahna di mana? Ini mah maok meureunan. Heuh nyuhungkeun hiji. Nyuhkeun hiji. Bae entang. Kayak gawe ngan urang menta eta. Boga duit mah urang mah. Lain duit lah. Naon? Menta anu munuu. Lain tuh. Goblok nu mah. Kayak gawe nya meta sereh. Siapa ingat sia. No. Malah sia teh setan aing teu pirah sereh hiji ge. Labok ini sereh. Kenapa dia make arek nyebutan titurus urang sekarang Pak ya? Maneh masuk tutudingan mah. Paingan wae anu ditongok ge tuturus teh ngan eueuh jeung eueuh. Ku eta meureun dia yang naon jang suluh lain. Liwat hungkul teu pira nyekel. Nyebutan tuturus urang teh urang mah teu nyebutan tuturus. Hayang suluh mangala atuh, ieu mah nyebutan tuturus batur. Sia mah da sok nuduh-nuduh ka Lain, aing. Liwat nuduh. aing mah liwat. Lantaran eueuh wae ti kamar ieu ge diintip teh teh. Aing teh sok tutudinganan. Lain nuding, emang kenyataan ieu eta ninganan make arek. Ku aing rabut sekalian sia yang dirabut ku aing. Ieu mah gagabah kan. Batur ieu teh. Aing ada Yang masa. tuturus oge. Ngobrol jeung kitu, jeung pelit kitu mah keken mengkene sia mah Lain cek keket jane. mengkene lain. Heeh teh sia mah. Awas. Arek naon? Urang kasaung yuk ayeuna. Nah. Aing tuh terus dibikeun kabeh. Najis. Ka dibere duit. Hayu, mengkong batur. Oh iya, mengkong batur. Mengkong batur di kebon. Hayu. Tuh disaung. Ka dibere duit. Mana duitna? Ya, senang tas disaung. Hayu Manis meuni mengkong batur. Hayu. Hayu sih. Hayu. Hayu. Goblok, dasar si bagum cacau sia nyuksuk cakuk di dinya sia. Anu ngalaan ya teh usaha. Ka dieu, ka gedeung. Lain mengkong urang buangan. Tahan sia teh teu pararuget kitu naon. Oh, urang mah nawaran. Nawaran naon? Embong. Sia teh kumaha? Nawaran. Aing ngawuh ge hante jeung maneh. Ai hayang duit we. Sia ngomong wae sia teh aing rek obat. Gelo teh. Kira teh bakal dapet ternyata susah juga ya. Dapat cuma sih. Ari sia keur naon di dieu? Oh, kali ge abdi nu nanya ke eta keur naon di dieu? Kayaknya saya ngobrol di itu mana di telepon. Ari sia keur naon di dieu? Oh, kali ge abdi nu nanya ke eta keur naon di dieu? Aing rek keur ngompol. Ai urang mah keur neangan sayang manuk.
Naon ai mana jig-jigan tukangeun Wah, atuh. datanya, aku pakai ngompol di leuweung atuh. Pan leuweung ngaranna ge dek ku aing kudu balik deui ka imah mah sia teh. Ada orang keur neangan sayang manuk, efek mah sayang manuk nanti iya geuning tadi dia. Ai sia aku tuh sopan pisan. Sia mah haja meureun aing keur ngompol meureunan. Sia mah sok asa mikir tinggalna. Moy teh di leuweung. Ai sia teh kunaon naon ya aing teh. Dasar si balagung sia. Ih, sia teh. Ini sih urang. Awas ah, aing rek ngantuk itu aki-akina ka dieu. Oh, jelema di dieu. Eh, naon itu? Naon? Gue teh abdi nanya aya naon lupa. Aya itu, Aya naon? aya aki-aki, biar teh mere duit. Ngan kitu cenah, Kitu naon? hayang nyebak susu. Dicokot duitna. Nya heueuh, Dicabaknya. nya henteu. Oh, Naon nya? sekalian jeung urang. Naon sia teh? Ih, sia teh. Ini sih urang. Awas ah, aing rek ngantuk itu aki-akina ka dieu. Oh, jelema di dieu. Dasar si balagung sia. Jual mahal sama saya mah. Sama aki-aki mah dibere duit. Ih, wah batur. Sia kunaon? Aduh, dak di dieu buset euy. Tidak, ini aing mah di dieu nu bisa teh dak. Mana nya? Aing mah. Naon ieu teh? Pararubuh. Nah kunaon udah lompatan eta teh? Maaf iteh. Eta make nyingsat calana hareupeun urang. Lain itu. Aing hareupeun urang mah lain disingsatkeun. Naon itu? Ayo di mah. Aing seger sakalian. Teh, geus dia genah duaan batur. Balagung sia. Goblok deh. Awewe teh kitu patut tah. Beneran batur lamun hek beunang dia euy. Lumayan tah. Naon eta teh? Oh, itu teh. Nu maneh mah kesopanan ngadon hitu teh papaliwat jeung Naon eta teh? Oh, itu teh. Nu maneh mah kesopanan ngadon hitu teh papaliwat jeung batu teh. Daripada ditahan ku urang. Bau maneh teh, udah amun pasti. teh sedang naon ing maneh? Pada teh nyaho panjang teh mah hitut di hareupeun teh. Menisok banget. Pan sia mah. Cacau awewe teh teh tepararubuh pisan. Balagung enggak jedog sia bau. Sia dasar balagung. Oh, manehna nu balagung ka lalaki teh kitu. Wage laku ka lalaki tah. Leung mun alusnya jelema teh. Dasar. Teh yang puluben. Mau kita Aisyah. Aya naon? Aya jelema aing mah Naon kitu? lain aya nu rek minta ieu cangcut. Minta cangcut. Aing bararingung pagawean teu boga eta kumaha. Aya naon? Aya jelema aing mah Naon kitu? lain aya nu rek minta ieu cangcut. Minta cangcut. Goblok sugan minta cangcut segala rupa. Ja ieu hayang aya nu hayang anu keur dipake ku urang. Atuh tong cangcutna eusina da urang gedaek eusi. Wah, sia sarwana dasar si balagung sia ka aing di sarwana sia. Oh, sugan. Sia dasar si balagung sia. Ku aing eta lamun dikawak sia. Lamun teu kena ku naon-naon ku aing dikawak dibawa ka nu garung. Goblok, aduh sia. Oh, bakeur naon atuh? Jauh sana euy. Deh kabelna. Pedangna. Goblok, aduh sia. Oh, bakeur naon atuh? Kenal sereh, Pakai cicing di kabawan atuh rupa-rupa pisan. tadi adu-adu gitu. Paling di adu-adu keur begatang layangan. Jadi celana air merosot. Nggak sekalian parosotkeun atuh. Kayak mana sia? Mumpung jelema. Dasar si balagung teu sopan Lain sia. sopan urang mah arek mere ka genahan.